Alhamdulillah kudua sentral kalimatan eta urang tiasa kempel ngariung pongkok ngaronyok dina ieu tempat. Wajar sareng pantes ngadetik ieu urang manjatkeun puja kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tepang urang dina waktos anu ayeuna dicatat ku Allah janten amal soleh nu bakal ngajajabkeun urang sadayana molongokeun pantarahmat sareng ridona Allah Subhanahu wa taala di dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat kali salam tekakantun urang limpahkeun ka junjunan alam bibit makhluk anu hakiki mata holangna makhluk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tekakantun ka para sahabatna, ka para kulawargina sarta ka para itba'it tabi'in malah manda dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan teng respon syafaati anjeunna jaga diomal jaja oleh hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratus Syekh al-Mukarram al-Fadil al-Alama sahibul karomah wal fadilah kersana para limil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, guru-guru urang sadayana wabil adom sesepuh ieu masjid DKM Arito wabil khususil khusus kersana guru urang sadayana Bapak Ketua MUI Kecamatan Pamengpeuk, Bapak Ketua MUI Desa Sirna Bakti, terutama kersana sepuh Bapak Haji Mamat anu simkuring pangantos lami kenal sareng anjeunana anu simkuring sangat dipihormat para alim ulama. Mudah-mudahan ya Allah dimuliakeun dunya rawuh akhirat. Doana ti sadayana mudah-mudahan guru-guru sadayana para alim ulama sing diparanjangkeun yuswana, sing disehatkeun salirana, sing ari ikhlas manahna dina raragam miara umat soksana dan bila ujroh di papada jelema. Mudah-mudahan dipaparin kapengharan ku Allah dunya naru akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab dugi ka waktos ayeuna teh acan aya kiai nu kakuping kenging gaji, ulama kenging upah, guru kenging buru, tapi tekeng khawatir sok sanajan kiai teu puguh gajina, ulama teu puguh upahna, dugi ka ayeuna ge samuping kiai nu kalaparan teu manggih dahar. Sabab yakin kana katerangan wa ma'as'alukum alaihi min ajrin in ajriya ila ala rabbil alamin. Kasura Allah pek piara agama kami, soal rezeki tanggung jawab kami. Mata penginten simkuring silih elingan we jeung para kiai sajeun paham kajeun ripuh miara umat. Da berat kiai miara jelema teh timiti dikandung teu dikarina padu. Ngakandung anggar we muriuhkeun kiai. Ibu bapak ibu anu kakandungan nalika weureuk purah ore bedul mah anggar we lumpat ka ajengan. Antara doana padahal ajengan teh teu milu nyieun tapi pan riweuh teh mah lumayan. Mudah-mudahan sakali deui ya Allah doakeun guru-guruan sadayana sakali nyuhunkeun diparanjangkeun yuswana. Pangna abdi sok ngadoakeun pangpayuna teh ayeuna teh duh tos tarada kirang nu minat gagang tosna para ulama sok rada abdi sok rada hariwa nya nyuhunkeun ka Gusti abdi kaya gaduh putra rada seueur tapi teu ditakdirkeun ku Gusti seueur. Ayeuna teh dugi kayeuna teh pun bojo neme hiji pun anak hiji ayeuna hiji pun anak istri ayeuna Yuswa abdi neme 25 tahun pun anak hiji tapi incu batas tilu kan. Alhamdulillah doana itu sadaya itu sanes diagendakeun ku abdi teh sareng jeung teu naon-naon kadu incu teh ya Allah mudah-mudahan sing neraskeun kana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku teu entengna perjuangan Islam hayang dugi ka Pamengpeuk sabararebu sahabat anu korban di saban-saban medan perang. Kari-kari kuno ayeuna dilalawarakeun ya Allah naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ti dieu mah sing seueur kader penerus perjuangan Rasulullah SAW. Abdi tukang minder dugi kadar Cisewu seueur ayeuna mah tempat nu tos teu aya kiai sedih. Jadi digentina teh ku ajengan daripada
lamun digeus ku ajengan daripada kan lieur anu ngimaman ajengan daripada eueuh Doro maghrib jelema geus ngagimbu di masjid ajengan teh aya dar anu komat panjenengan teh jiga monyet ti peta wadah sidi dorong ka hareup yeumu dorong di tukang teh pamuda sok daripada eueuh jalan ajengan daripada anu teu pernah kuliah di Fakultas Aplikasi Kasrologi babacaan teh kabayang duka puguh idarin gom iklan ihbana duka puguh mahiruj hurufna duka puguh sifatul huruf kita ke narika aya ngarasulkeun ukur nu kadengen teh Al-Fatihah duka naon nu dibacana mah duka naon nu dibacana awal akhir tapi kadang aya nu mau ngadusan man apalnya diseblokan we ting apal pembacaan baru kanaon gitu tapi kang ngureukeun rek ngureukeun deui ajengan teh mayit geus datang paguran geus beres sanu kahana cek Pak RW teh sok RT kahana cek RT teh bisulna tuur cek Pak RT teh Pak RW we puguh nyeri tomol urang pakapala wilayah pakapala dusun puguh bisul bungkul nu gotong terus cangkeuleun atuh gorowok sok daripada eueuh tuh gajeng deui ka handap ajengan daripada saudarakeun mayit buka talina puriding bulu-buluna ada tepap teu eueuh teh hek mayit teh komplok ku bisna sabeula hek teu katungkuk molohok kumaha pupuridingan cek hatena kudu naon aing dibaca ieu tapi da ajengan dia tara kadenge koing bacaan keur aya baheula adi herewes geus kana ceulik rek betah rek teu betah ngajedog seri di Al-Fatihah tapi rek kumaha tak ya mudah-mudahan sim kuring di dieu nya kurang dieu keun we bagi-bagi putra sok anu sakola sing cucu nu masantren sing cucu bagi-bagi putra da sae kan garu putra 5 nu hiji janten di kepolisian di pejabat di kedokteran digana jadi ulama sugan atuh si bungsu sing jadi ulama ngadang-ngadang ping ka sararea keun ngadongor sararea keun memang ari buruhna mah teh aya da ajengan mapan jaman kiwari mah komo direkan uyah direkan uyah kiai jaman kiwari ibu bade kajian ngampi ke uyah teh seur kucing umur angkat-angkatan sok ngampikeun uyah seur kucing teh ada paluli teuing uyah mah yang dilebokkeun rewok ge jigan paluli teuing uyah tapi nalika dibutuhkeun urang dieu dek hajat badan ngawinkeun budak kucing mudingna ulasan nu masakna molang 3 rut teu kapake urang pameungpeuk samarana teu kabingan gaya tapi teu make uyah satu mangalihakan ka bawah mangga sakala-gala ta ieu mata peuteun kiai direkeun uyah ke manawi kabahas nu tadi teh aseureun bapak kepala desa sia teu serenkeun budak teh kajengan ulah datang teu puguh ajengan loba zaman kiwari ajengan tengar kalong miara jelema nu teu diserenkeun belatna 3 bujang pangora 3 Firaun gawena nikel sarung mapantikeun hulu batu ajengan teh molohok budak saka atuh ieu teh begitu di sakali deui doana ti sadayana ya Allah mudah-mudahan ku berkah acara teh para kiai guru-guru abdi sadayana di dieu dilusus keresana sepuh Bapak Haji di terasbankan Bapak Ketua MUI Kecamatan Desa Dayana wae guru bakti mudah-mudahan ya Allah diparanjangkeun yuswana disehatkeun sarirana dipaparin kabeungharan ku Allah dunya naru akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin sahibul karomah wal fadilah kersana Bapak aparatur pemerintahan Desa Sirna Bakti dilusus Bapak Kepala Desa langsung hadir di tengah-tengah urang sadayana sajabiring hadir anjeunna
Alhamdulillah masihkeun sambutan mungkin kadeudeuh jeung kanyaan sekaligus katanggung jawaban terhadap rakyatna. Sabab anjeunna sadar kana keterangan kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Sakur nu ngangon jaga di akhirat bakal ditaros dina masalah angonanana. Saresna mah palurah upami nyanakan keterangan ulama saresna mah diangkat pejabat dari sanes nikmat musibah saresna. Nasabna ayeuna hoyong-hoyong kadang-kadang jelema teh sabaraha nu hoyong jantan anu jantan hoyong di akhirat mah alim-alimna disebut pamimpin. Naon sababna? Sabab kedatangan walar ka rakyatna. Bujang-bujang mimpin rakyat sa Indonesia, sa provinsi, mimpin rumah tangga, jaga bapakna, salakina, berat jaga di hadapan Allah. Berat. Tapi insya Allah palura dari tampilkan salira atas jantan pamimpin asal tepat jenuh tilu. Insya Allah hiji seorang pemimpin kena jadi uswah kamu rakyatnya. Nu kadua seorang pemimpin jalankan roda kepemimpinan sesuai jeung kewenanganna. Nu katilu tanggung jawab ka rakyatna. Insyaallah kana keterangan sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jaga di akhirat 7 golongan anu bakal dibahagiakeun ku Allah nalika jelema sangsara kabeh. Nu 7 golongan mah dibahagiakeun ku Allah. Nyong colang anu 7 teh nomor kahijina imamun adilun, pamimpin anu adil. Doakeun ku sadayana Bapak Lurah nu hadir di tengah-tengah urang, ya Allah mudah-mudahan sing kagolongkeun imamun adilun anu bakal panggeulana menang rahmat jeung ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibul karomah wal fadilah kersana para tamu ulama tinu caket kali tinu tebing para antasasuk rupi kana ieu tempat ngalaksanakeun nyumponan kana pangulemna para panitia penyelenggara acara PHBI ieu. Alhamdulillah mudah-mudahan kusumpingna para tamu ka ieu lokasi lepat kana hadis Kangjeng Nabi adoep yati birizki wa yartahilu bidudu bil qaum. Tamu teh sumping sarta rezekina di mana marulih tamu teh eta tempat dosa nu katamuan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ageung milik bagja urang ieu kampung Sirna Sukagali bagja saresna mah mungkin wayah kasumpingan para tamu sumping ka dieu. Yakin ka tamu mah sumpingna sarta rezekina da malaih opak nu meja teh tamu mah moal malaih susu teh eta tamu mah eta sumping ka tamu teh sarta rezekina mulih ka ieu abi matak sok hoyong katamuan ge abi mah. Abi mah hoyong katamuan Pak, tenang. Upami tamu sumpingna bari rebo barang bawa aya atoh abi. Naon sabab? Uih tamu di tempat urang, dosa urang dihampura ku Allah. Dihampura ku Allah. Mata ti antawisna bumi nu tara nu kalebatan malaikat rahmat rumah nu tara katamuan. Sing atau sing bagja lamun urang katamuan kita sok beli anjing tadi itu kabinya kalau rompok nararamu kaditu semoga pikiran ti dieu insyaallah ageun bayaran dia kurang dosa kol dah hese teh diceun dosa teh mah hukumannya babari kitu hese eta teh da ieu mudah-mudahan di Allah tamu sumping ka dieu nu di dieu di mana mulih tamu ada tamu ge sanes malaikat sanes nabi sanes rasul mudah-mudahan ge sadayana dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibul karomah wa fadilah kersana sadaya pengatur waktu penata acara. Alhamdulillah anjeunna paratos masihan kesempatan waktu ka musim kuring ngalugikeun sapatah kata terlebih 2 patah kata. Mudah-mudahan ieu waktos nu keur karandapan kurang dan mata pandai di waktu juga rutan macakan gimana mata suruh keterangan Pak pangbagja jelema bisa menggunakan waktu nuker karandapan dia ngeling dia ibadah dia syukur ke Allah Subhanahu wa taala sabab saketik waktu nuker karandapan moal patepang di urang dugi karuntagna jagat sabab waktu teh kabagi 3 aya nu geus kaliwat aya nu keur karandapan aya nu bakal karandapan. Muncul santri zaman madi, zaman hal, jeung zaman mustaqbal. Nutos karandapan kurang, mudah-mudahan upami amal urang sae sing ditampi ku Allah. Upami waliya urang awon sing dihapunten ku Allah.
aya nu keur karadapan ayeuna urang teu pangariung sapertos ieu ieu geus malami tinggalina doman tauhid geuning kita anu datang along kewang anu balik ngaligincing jati ning diri sorangan nu sejen eta titipan anu tadi rikat indit nu ti heula cepat mangka nu can datang masih sung nu hadir mah nu ayeuna gitu anu tadi rikat indit jam salapan tos ka mana nu ti heula cepat mangka jam 8 mah jam 7 tos ka mana nu can datang masih subuh setengah 11 mah can sumping nu hadir mah nu ayeuna jam 10 leuwih 10 menit nu ayeuna ge teu ngacetan deui teu calik teras we kitu teras nyanak amaliah urang disetorkeun ka Allah mata surpang juta teh pangbagja-bagjana jelema bisa ngagunakeun waktu nu keur karadapan dia eling, dia ibadah, dia syukur ka Allah musibah kanggo urang sareng-sarengna upami waktu nu keur karadapan teu dia eling, teu dia ibadah, teu dia syukur ka Allah mata abdi ngadua mudah-mudahan waktos nu keur karadapan kurang anu ayeuna nu dia silaturahmi sareng hamba Allah ieu mudah-mudahan janten saksi anu abadi harapan abdi ulama kudu sabar tobat macan bisa mudah-mudahan tepang deui sareng-sareng jaga di akhirat dina lingkaran rahmat sareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Sahibul Karomah wal Fadilah. Tersana para panitia penyelenggara acara PHBI. Alhamdulillah hasil kerja keras para panitia penyelenggara dulukun hajur pisan masyarakat urang dieu ngacangelikeun ieu acara nu sakieu mulyana, nu sakieu istimewana. Abdi ngajerit merdih ka Maha Suci ngoceak kumaha ka Maha Kawasa jajaluk dihunkeun ka Maha Agung. Mudah-mudahan pengorbanan sadayana baik harta harti tanagi emutan nu terserupkan kali acara nu kahiji mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala jantan amal anu sae kanggo sadayana anu bakal mampu jaga di akhirat dipeserkeun kana payung agung karidoan Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana mudah-mudahan sing digentosan di ku Allah kudu langkung seueur sarta barokah sesuai sareng janji Allah di Al-Qur'an man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sahabat jelema nu migawe amal soleh bentuk amal soleh baik jalan vertikal atau horizontal rek ibadah ritual atau daripada sosial rek ibadah mahdoh atau daripada germado nu penting titik-titik amal soleh awas janji ti Allah eta jelema bakal disiapkeun ku kami dua anu istimewa nu kahiji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah eta jelema bakal ditingkatkeun ku kehidupan nu langkung sae nu kaduana wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat teh eta jelema bakal disapakeun ganjaran anu agung anu teu terang urang kutina agungna ganjaran nu disiapkeun ku Allah kanggo jalmi-jalmi nu berbuat amal saleh. Mudah-mudahan ya Allah perjuangan para panitia penyelenggara ieu acara didukung ku lapisan masyarakat urang dieu ngajengelekeun ieu acara sakali deui mudah-mudahan dicatat ku Allah janten amal saleh nu bakal ngajajabkeun sadayana molongokeun pantorito sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu kali bapak-bapak para sepuh para anom para pemuda para pamudi teu kakantur morang kali. Alhamdulillah syukur urang sadayana daya waktos nu ditakdirkeun ku Rabbul Alamin tempel ngaliung pokok ngaronyok dina ieu tempat. Dina rangka nempongkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nu ti kidul ti kaler ti wetan ti kulon sumping ka ieu tempat. Tinu tepih tinu cakat ya Allah abdi ngadua kasarira mudah-mudahan ieu nu sumping sareng ka dieu bade tinu tepih bade tinu cakat bade sepuh bade anom bade nu kaya atawa napi nu biasa bade nu pinter atau nu awam nu sumping ka dieu sadayana mudah-mudahan sumpingna ka dieu dipapak dijemput ku rahmat ka ridona Allah Subhanahu wa taala marulih nangke tina ieu tempat saja pining sing saralamet
mudah-mudahan sing repo sadayana ku pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadaya rahimakumullah. Anu salajengna kaum hemat waktos margi waktos parantos jam 12 kira saja langkung. Di acara temana pan tema di lamanya soal judulnya kembali judulnya matang perebut masalah judul ngaji sok aya jelema ngaji kadang-kadang perebut judulnya cuk saha aya muludan cuk saha aya rajaban alah teuing teuing da mulut ngaji mah ulama Indonesia mah palinter seresna mah palinter apalun kana mau balaghah wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu limuqtadal maqami nu disebutkan balaghah kalam dipilih dua unsur hiji unsur muqtadal hal nu kadua unsur muqtadal maqam kumaha cicingna ngaji mah teu aya bentena ibu ngawas seperti bulu calikna di kitab beda nyebutna lamun bulu dina mastaka ngaranna naon rambut ngaranna teh tapi lamun bulu di dieu nangina naon tuh geus halis pada bulu keneh kan di dieu nangina naon tuh deuleun geus kumis lain halis lain bulu kumis pada bulu keneh di dieu nangina naon tuh geus bodeg nyebutna ge di dieu nangina naon geus canggot nyebutna pada bulu keneh dada bulu dada korosot tekana kolor sayang epek tak bulu kenehnya naon atuh nekot kudu jadi perebut kudu diganti mah lamun ngaji dina bulan mulud namina jadi awasan Quran hadis ijma qiyas ulama dulu awas di bulan ngaji dina bulan Rajab disebut Rajab Quran di awas sama sami lamun dina sasi Ramadan memperingati nuzulul Quran lamun dina bulan Syawal halal bil halal lamun dina Muharram memperingati tahun baru umat Islam lamun dina hitanan syukuran walimatul hitan lamun dina nikahkeun syukuran walimatul nikah ngan can aya hajat pangajian nyerahkeun tapi gecek batur mubalik disebutna teh can teu dikaina cara nu ngonang hajat nyerahkeun mah dari urang mah identik nyerahkeun teh jeung pasea kan mantap nyerahkeun teh halal ngan dibeduan ku Allah hiji-hijina barang halal nu dibeduan ku Allah mirah mantap abdi mah tepi kayeuna ece ibu teu boga pikiran hayang nyerahkeun ka bojo teh nyain namahan mah insyaallah amin insyaallah namahan mah lamun tiasa makan hayang opat bojo teh lamun mampu anu jangkung nu penek nu hideung nu bodas kawin kabeh manfaatna heuh mun di kampung mah teh nu jangkung pergi nyampaikeun baju kana sasampayan dan nu penek mah ka tepi bagian nu jangkung nu penek mun di kampung pergi nyokot duit rada-rada ka kolong kalau nu jangkung mah cunggang ka kolong tengah gedung anu bodas pergi di bangga samuan ngarep teu kadajong batur kadeuleu bodas nu hideung pergi loba susumputan ngarep teu kapanggih tanpa kadeuleu hideung manfaat kabeh ge ngan lamun teu kuat opat tilu teu kuat tilu dua teu kuat dua hiji teu kuat hiji mah ngangon mah wes kerep naon sababna da goblok pamajikan teh neraka teh dipiara ari kawin hayang nyandung hayang ai pamajikan leuwih susuna kurang parah berarti ieu mah pamajikan teh dikekepan teh heueuh susuna teh ka mana ai pek teh disolot aduh merek kana kelek geuning lamun geus kelek kana kelek digeger ngeunah teu paham Pak beda jeung naplokeun dadana digeger aduh asa bolu kukus lamun geus nyeret napal kana huntun ngelap tiga basok urang kita kenal urang teh bol-bol tadi hiji we piara sing alus ngeunah ieu mah pamajikan hayang nyandung ai merendahar jeung pamajikan unggal poe jeung teskom saladah teskom eceng dur sampul mata pemajikan teh modal nanti kata isu lili anu kata pemajikan mah bergizi mata
Pengetan ka guru-guru abdi dia tawakal tah. Jadi kieu abdi teh kataran nyebatkeun geuning. Lamun jelema boga pamajikan 2 3 ari pek teh teu adil, hudang ngati kubur jaga diarep bakal dendek. Pirah kudu kasep darendek. Kitu nya. Mata kurang maafkeun hiji mata seueuri nyerahkeun teh halal. Tapi dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala. Tah urang balik deui ieu pangajian kulantaran diselenggarakeun dina sasi anu bersejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut pengajian teh pengajian Mauludan. Kita judulna teh eta. Kulantaran ieu pengajian teh kalintang istimewana, kalintang bahagiana, kalintang gayana, lebar teh yang eta wasul ka rumah aku. Eta jami teh seueurnya aya 40-an sareng teh kadeuleut kabeh. Baik karena panggil mustamimah sok ada 4 mustamimah. Hiji mustamimah sok aya sireum. Sireum teh mau ngaji di masjid nih. Sireum di sisi pareureum. Aja nanti tekan radio butut. Nu kadua mustamim teh sok aya berwek. Eta teh lamun dipakungkul bareng teh nu poek we. Nu katilu mustamim teh sok ngobrol wae. Nu kaopat mustamim teh sok mantau maneh geus. Opat sok aya teh mustamim. Kita ngan kira-kira sekurang dia kamu sawi nu opas saya awon saya sekurang dia bagus tanya. Jadi sireum di sisi perem betak cek santri mah sugan teh kupu buntir ari pek lalai kapipir sugan teh tungkul teh mikir ari pek ngacai ngadahdir mahasil atuh moal. Nu kadua sok ngobrol wae, ngobrol. Mun mau balikeun nyarita teh eta teh miru nolol teh ngobrol. Keur meureun alus sim kuring mah. Hayang sapetan lurutan balik suana kaonang. Anu naon we, anu balik mah alus nya alus mah teh sim kuring mah teh. Ku si eta mah mun dibicarakeun ku balik teh geus katalan kabeh ku si eta. Patak mantap mah alus. Teh eta urang ngaluah heula ieu urang tawasulkeun ka Rabbul Alamin. Berkah tina ieu acara dilusus kamu para panitia penyelenggara ieu acara wabil umum kamu urang sadayana abdi peryogi ku rahmat Gusti guru-guru abdi di Bapak Kepala Desa reut-reut abdi teh bakal wasat aya pangreut-reutna upami ngaji ulama jeung umarna aya sabakakeun kali servis sinfani minan nas idza salaha salahat nasu kulluhum wa idza fasada nasu kulluhum al ulama wal umar. Da kitabna masyarakat mah 2 ada ulama jeung umarok. Rukun we nu 2 insyaallah masyarakat teh bakal sauyunan. Patocaria nu 2an. Piraku teu hancur ayatna ge. Alhamdulillah ayeuna urang gaduh pamimpin alhamdulillah wa aya mahabbatun lil ilmi sok tenan ari guru-guru urang sadayana. Insyaallah mata urang ngadua ka Allah berkah dina ieu acara bilusus kanggo para panitia penyelenggara umum kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan urang salagina dipikanya dipikadeudeuh ku Allah Subhanahu wa taala di dunia para tugi akhirat. Mudah-mudahan urang ku Allah paparin kekuatan iman sareng Islam, panjang yuswa bari sehat, sarezeki bari barokah, saneskeun maksud urang anu sae, maksud pribadi keluarga agama nusa bangsa katutanggaran. Mudah-mudahan nyuhunkeun didangu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Para putra para putri lungsuran urang sadaya mudah-mudahan sing saloleh jeung salolihah, nu tosra rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Anuju usaha sing berhasil di usaha rezeki ngabuahkeun rezeki anu barokah upami teh mah para putra putri urang di kalangan pendidikan boh di pasantrenna boh di sakolana sok urang doakeun mudah-mudahan ya Allah sing dijembarkeun manahna ku Allah dilancarkeun otakna ku Allah sing jadi jelema nu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa sugih ku pangarti bari manfaat dunya manfaat akhirat tur sareng nasibna. Kesi saya nasib teh lamun calik di kota sing merata, lamun calik di kampung sing naranyung, lamun calik di masuk di lembur sing malasur. Aya di mana wae keluarga urang mudah-mudahan sing dugi kana hadis Kanjeng Nabi. Panghadek-hadekna jelema nu manfaatkeun papada jelema. Mudah-mudahan dimanfaatkeun ku Allah dunya naru akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu teu darama mudah-mudahan ngadamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah keluarga urang sadayana. Sabab yakin ieu di dieu sim kuring lain bijieun teu belah batu. Tapi Allah nyuruhkeun Al-Qur'an wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kabeh ge tina beuteung indung. Ayeuna beuteung indung urang tos kadang-kadang teu araya, mini urang tos teu araya, aki urang buyut jeung saterusna.
sok urang tembok ke urang turiatan toibah jadi turunan anu sae urang doakeun ku urang keluarga urang utus parupus mudah-mudahan ya Allah alanyana di alam kuburna disampadangkeun ku Allah dihapunten dosana ku Allah ditampi amal ibadahna ku Allah mudah-mudahan pakuburanana didamar rawatun min riyadil jannah hiji patamanan tina sebagian patamanan surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin ieu kampung mudah-mudahan ya Allah yang teu dicitak janten qaryah thayyibah palestina ieu kampung tinu kaya teu kanu biasa ti pejabat dugi ka rakyat tinu pinter dugi kanu awam ti sepuh dugi kanu anom mudah pangeusi ieu kampung ku berkahna ieu acara mudah dicipta kalau janten golongan abdan syakur abdi Allah duga tersyukur karena nikmati Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin nu terakhir barokah tina ieu acara mudah-mudahan ieu nu kempel sumping ka dieu sadayana jaga di akhirat ditepangkeun sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari kenging sapati ajaranana sesuai sareng hadis tadi kersana guru urang waktu si dieu jalma nu cinta ka kami surganya Nabi eta jelema bakal bareng jeung kami jaga di surgana Allah mudah-mudahan sok salah urang lamun pakudo sabari tobatna can bisa mudah-mudahan ditepangkeun sareng Gusti Rasul hoyong sasarengan dina surgana Allah sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin bibarakati sabil masani khususan alamat qurati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa urang sadayana nyuhunkeun didangu diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala sabab kusim kuring sering diuningakeun da doa teh nu paling sulit na teu ijabahna ti Allah dari ngadoana mah bujeng-bujeng nu tiasa sok maksakeun jalmi awan we ngadoana macakeun doa sapu jagat pan terang pan sadayana ge nya bujeng-bujeng nu ngararaos maca robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada dan disebutkan dua sapu jagat tetap da sajan ribuan doa dibaca da teu make eta mah teu ngareunah nada untunna inti nama urang ngadua teh dunya hoyong sae akhirat hoyong sae eta teh Pak geus dina pinunya hasanah teh 5 eta teh nah lamun dibahas ka ayeuna maka burung ke suka dionang deui ka dieu urang bahasnya nu inti nama pindunya hasanah teh kieu bahasa urang mah bahasa kolot di kampung mah bahasa pindunya hasanah teh hurung nangtung siang leumpang ngeunah nyani ngeunah nyanu imah pageuh pake weuteuh dahar seubeuh pamajikan cipeuh bari carang reuneuh unggal penting dikeureuyeun da kadeleubukna sok baseuh jeung dulur akur jeung baraya selalu jeung wargi ngahiji ka ulama teu angang ka kiai tetepi ka guru teu jauh ka pamarentah teu ngabangka enak di dunia sakitu di dunia intina sekali lagi si tengah talar hurung nangtung siang lempang ngeunah nyani ngeunah nyanu imah pageuh pake weuteuh dahar seubeuh pamajikan cipeuh bari carang reuneuh unggal penting dikeureuyeun da kadeleubukna sok baseuh jeung dulur akur jeung tatangga sarua jeung wargi ngahiji ka ulama teu angang ka kiai tetepi ka guru teu jauh ka pamarentah teu ngabangka enak di dunia hiji we geus sok urang dilanggar eta hiji we ka pamarentah we geus sok ngabangkang hiji we da mah enak bal kaberes ya jebleh teu kabere mah kana hiji we komo goreng mah ka salaki komo goreng ka pamajikan da geus mah enak dina urang teh duit na loba imahna gede sagala kala nyampa turun sedar bunga sedang cek paribasana tapi goreng ka salaki di mana datang salaki ke rumah bibir ibu menyungcung dihajet me kengiran maka enak doa leuheung lamun bibirna ipis bari beureum nyungcung karena pantes ieu bibirna badak kana jeung hidung hek baeut ka salakina blek we dihajet muding keur ngajuruk da mah harus atuh da teu ngareunah eta maka doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kurang simpeunna kurang
dawa pilardasana mangan tilu Pak. Wa fil akhirati hasanah ngan tilu asina. Hiji ridona Allah, nu kadua surgana Allah, nu katilu wa ma fiha perkara nu aya di jero surga. Surga jeung geusina mau dipasihkeun bawa ka urang upami urang teu dipikarido ku Allah. Sabalikna, lamun dipikarido ku Allah, boro-boro ka surga dina neraka getis. Ceuk saha? Sok karoskeun SMS resep jabaningan. Jabaniyah cak dina naon? Dina neraka. Aya kawartoskeun jabaniyah kokocakan panaseun. Teu, nosokna da caritna di neraka dipikarido ku Allah. Urang pameungpeut, urang dieu dikaepekeun ka Garut ku pamarentah ku polisi di dieu boro-boro 2 tahun, 2 poe ge sangeup. Nah saudara, berarti eta jelema teu dipikarido ku pamarentah. Ya buskeun kana LPT boro-boro 2 tahun, 2 poe hoream. Tapi pagawe LP mari di PHK mumuleun. Nah saudara, da cicingna LP na digaji si eta. Tah ieu teh nu mahal teh naon? Ridho nu mahal teh. Ibu Garut Caroge usaha di Bandung 3 bulan terojol datang. Hei teu mawa naon-naon. Kantongna lepet teu mawa dus. Hei engko diharudung sarung. Pak sedekah hutang mending ngantai nang teh. Loka hutang. Teu ido kana ibu teh. Rek teu penting cangcut tangga 4 lapis Pak. Nah sampai teri itu aing mah di alam-alam ku aing mah duit gede boga hutang gede budak can dibayar pajak can dibayar na mereka perlu opat rangkep cangcutna ge tapi lamun balik nanti Bandung mau opat ojek datang ojek nu pangheulana moal ya Allah mau dus nage badak tulisan nage TV tuh torojol nu kadua ojek teh mawadus nate nu pasagi hiji nu 60 hiji tulisan nu pasagi sarimi nu 60 tarasi Bocok salah kieu katilu redo kantongna ge Pak rek teh penting eueuh kolorahan eueuh mangga geus aya kumaha eta ridho tah ieu urang kalieu teh hoyong dipikarido ku saha Allah abdi teh sung dikarieu teh punten akad kita gitu yang dipikarido we ku Allah sanes yang barang Tuhan di rompok aya insyaallah komo balik pada nasib namu balik ka mana-mana jangan cai kan abdi ku kuningan ti bulan ayeuna asa candi we bilang penting anjing ya ditesian jadi tutu di Cipetir siang anjing teh ungi anjingna di Singajaya di Banyuwangi ya teh terus ku kuningan san pernah kana kamu nyadoran bolok kain cai abdi di orang abdi tutu ka Bogor ngawas teh muamar sakabit ada jeung muamar pira teh gablok pikiran panitia teh nya sugana kana panggung teh segi manisan pala di Bogor mah mus ngaji cai bolong-bolong ka Cimahi hajat badak panganten teh ka panggung teh ngaliwatan tempat nunda kue gemar buaya kue na teh sakabit nah teh pasti buntutna bakal diteu kana panggung datang kana panggung cai mata sok mikir balik ngaji teh pengen aing sagajaran mencer ayo da cai mah nah itu juga tah hoyong ridona Allah sanes hoyong barang Tuhan punten punten panitia teh geus eta hoyong ridona Allah manawi we ku ieu teh sabab Quran teh kan aya 3 tahapnya Pak 4 tahap Quran teh hiji Quran kedah diimankeun nu kadua Quran kedah dipelajari nu katilu Quran kedah diamalkeun nu kaopat Quran kedah ditabligkeun hiji Quran kedah diimankeun Al-Quran nu kena 160 ayat anu 114 surat anu 30 juz 1 juta langkung harap Al-Quran eta teh imankeun kalamullah anu suci anu agung al-muta'abbad bitilawati jadi ibadah ku macana imankeun ka Quran nu kadua Quran teh dipelajari naon timimiti bacaanana dipelajari sing alus bacaanna teh idal idgham iklam ihfaqna
cek paribasana tuluy makhluk hurufna sifatul huruf jeung sajabakna beres dipelajari mah tuluy pelajari makna Quran teh mempelajari makna Quran teu enteng mata loba jelema ina guruna teu cukup kana YouTube we da mung da hese mempelajari Quran mah da kudu kumaha lah kudu kuliah heula mempelajari Quran mah ka mana kuliahna ka Fakultas Implementasi Kasrologi ka pasantren da kudu puguh mana mubtada'na mana khobarna mana syaratna mana jawabna ieu teh fi'il ieu teh fa'il ieu teh maf'ul itu teh mustasna ieu teh tamyiz jeung sajabana kudu puguh ieu teh aya badena aya bade tauri aya kudu puguh piraku ngahartian Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ari Allah eta lurur aras kana geleng piraku rek ngahartian Quran kitu dikamanakeun tauhid. Lalu dimana Ar-Rahmanu aridat Allah aras tilurun aras istawa eta anu geleng piraku da dikitukeun manana eta dikamanakeun tauhid pan Allah mah teu ngamaha Allah mah teu ngamakan pangna Allah teu ngamaha asal Allah lain sifat pangna Allah teu ngamakan asal Allah lain jisim sedangkan Allah bersih tina bahasa makula lamun Allah dimudah-mudah dihartian ku kitu bisa ditanya ayana Allah di mana ayana Allah bakal bisa dijawab di aras berarti Allah butuh karena tempat jika orang kan jadi ya cek tauhid itu eta teh kudu ngaji sok ngaji teh ngamanan Quran mah ngaji teh cukup sakedeung kudu ieu bahasana teh bahasana dina subuli manu terlepatnya watlub ilmi summa lakinhul wara adim kalamar rabbi wathurtu samu bahasana kitu watlub ilmi summa lakin hulwaro jangan kemana ilmu tuluy pamatahkeun ka batu dah kusuma lain ku wau lain ku pa ari summa wal fa'ul tatriba bitisali wa summa li tartibi bil pisali Ibnu Malik dibaca tartib pisal summa mah leuwih jauh kitu leuwih sakedeung sok ngajina sing bener mata tadi kisah bapak lurah sapi warang ngaos barudakna urangna inungna ulah teu ngaji ai kabudak di teu ngaji ai pun inung bapana ngacerdak di imah kabudak mah nitah ngaji inungna mah nonton TV bener bapananya kitu deui ka masjid teu pati beuki mau disamper pengajian alis alasannya risampean tujiga kana hiburan jauh ge ku kurusukan komo lamun kana wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola corencang tiluan gerejeng tihang deuleu mata kemah punten masjidnya seluruh batihangna batur imam berjamaah ini jangan ngaji budak ngaji kita pamudah hayang soleh budak rupang soleh mana kita daya sok kita jadi Quran teh kena dipelajari beres mempelajari Quran aja mah timimiti bacaan tapi kamanana tingkatkan Quran dan nomor katilu amal kusadayana ku ulama amalkeun nya aya ulama teu ngamalkeun aja leureun ulama pan aya teh itu nage ai balaan kita urut teh naon teh ulama ai kabar sisa ulama jadi ke neraka tak itu mata punten surga teh lain ke ulama teh surga lain ke kaya surga lain ke fakir surga lain ke pejabat ke saha surga nah kurang jawab dan selilmu taki surga makan tak ada surga takal kuma intisalul awamir wajibina punawai nu siap diparentah ku Allah siap dicari ku Allah siap diperintah ku Allah diparentah ku Allah mangga dicari ku Allah siap serga resep nalika diperintah ku Allah boro-boro harta boro-boro tenaga nyawa disiapkan saha Nabi Ibrahim alaihissalam
hayang boga budak kebebeak ka Nabi Ibrahim ngadu anak kita bisa 10 tahun Nabi Ibrahim 100 tahun ngadu Rabbi hable ya Allah nyata sesepan Nabi Ibrahim kata ngaruh yang burung-burung kali Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin nah atas kubrak dari ijabah ku Allah garuh putra pamegat bari kasih Nabi Ismail atuh nah budak kesemaji 13 tahun serallah Ibrahim bahasa orang lempeng nabi mana kaharti pancing anak maneh gersok saha orang Yunus sanggup kumaha Nabi Ibrahim datang ku Nabi Ibrahim mah mana Gusti boro-boro pun anak abdi ka Gusti di barang mana nya ngaker dan Gusti sareng teh tadi dia ya mata Nabi Ibrahim gaduh titel naon Khalilullah kuncina patilu teu pira sekurang mah hiji Nabi Ibrahim pangagaduh titel Khalilullah sok mayunkeun urusan Allah mangkalkeun urusan salian ti Allah nu kadua Nabi Ibrahim gaduh titel Khalilullah tarawantun tamu tarawantun tuang upami teu sareng tamu nu katilu Nabi Ibrahim pangagaduh titel Khalilullah tara susah tara bingung mikiran perkara nu ditanggung jawab ku Gusti Allah aya dina rezeki Nabi Ibrahim tara susah mikiran rezeki dari tanggung jawab ku Allah ayo urang mah pan sampai seperti teh rezeki urang tarang teh urang rinci urang mah karek melak pare tancapkeun geus kabanar pesernya nu abi pare 2 ton mana karek tancapkeun kok mulai lieur huluna teh tata Nabi Ibrahim tara susah tara bingung mikiran perkara tanggung jawab ku Allah aya dina rezeki lamun rezeki ditanggung jawab ku urang duh ati usah geus madahar abi umar dipacing ka Cisompe datanya anak naon lungsur ke ti kobong abi batur mati rumah di dandanan abi mati kobong turun ke turun guru dijajakeun tapi teh ka Cisompe singkatna suruh pun guru teh nyangakeun pun anak cenah ka dieu ngumara ti ditu dipacing ka dieu teh tangkal cingcing tangkalan tangkal jengkol di astana teu cingcing teu bawa ngarengkol we na calana eta nu ngarengkol di astana kalana gede alir teh teu mana naon aya samulia cenah meureun boga sawah taroskeun di ka ditu aya Haji Usep boga sawah teu sok panen cenah sawah boro-boro boga kebon sawu teu naon gawena buburuh teu payu buburuh ge sanaon gawena ka masjid ka madrasah ka rorompok ka masjid ka madrasah ka sakitu we mal kalingitan ku abi ka masjid pimpin berjamaah santri ka madrasah ngawuruh ka rorompok ngahuapkeun remeh nu aya nu sing ngawukeun remeh tumpang ka pamajikan da gawe nah ada teu gawe mata dicersa teh jelema acengan macana bokian cenah euy dia dijawab ku aing bokian teh gawe ka sawah tara ka kebon tara buburuh teu payu jeung tumpah we nasana dah ku tumpah teh ganjaran gitu ngan urang ngarekeun bokian kajengan teh alaman Honda kajengan teh sok dibalikeun ku abieuna mah nu direkeun bokian kajengan ning derek anak hiji teh dari maneh rendai maneh nu bokian betul aja rizki bertanggung jawab ku Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa wa rizquha sok luna sadaya kerajaan kalau rezeki dengan Allah sadaya nanti tak iya maka Nabi Ibrahim mah tara susah tara bingung mikiran perkara nu ditanggung jawab ku Allah pada melar presiden di pikiran ku RT ucat bulu teh tong pikiran ku urang mah cukup bisa ka RT urang rieu lamun di pikiran ku urang kamari bejar-bejar hulu teh demo teh kemari teh mun presiden teu kuat mah ngalu kumaha nu dudukan loba nu maot loba nu mau keraya loba sekarang ku itu disalahkeun proses sing beuring paingan di dunya eueuh nu senang kabeh teh nya sok ditapakuran ku abi paingan di dunya ceu eueuh nu senang sarea cuman pasangka-sangka di dunya cek nu pakir aya ngareunah jadi jelema beunghar tanyakeun ka nu beunghar ngareunah teu boga mobil tilu jam 12 penting kan datang hiji teh molor kita subuh teh mana senang teu senang boro-boro buka sawah lega hek panenana der teh hujan teu eureun-eureun da teu tibra teh boro-boro panen ku panenna teu bisa dipoe teu tibra
mancan mana dia nu beungar cek nu beungar teh pugu nu pakir nu ngeunah teh tanyakeun ka nu pakir boro-boro ngeunah budak icu kerek sakola can boga keur gajana ti ayeuna da jam 12 peuting teh can sare melete teh pamana teh dieu lulale menang mepre mikiran budak kumaha isuk gimana keur gajana da budak mah teh kalau teh boga duit gitu cek nu beungar cek nu pakir teh nu ngeunah mah jadi pejabat ya Allah sok teroskeun ka palura komo Pak RT aya perbah untuk kebahagiaan dan ka RT pun digalung benes jika ka anak apa si RT digalung nyara kan mata cek abi disadang mas eta ieu panggedegan nyarana sa Pak RT mah doakeun sing jadi ahli surga nah sana gawe nah cek capek disalahkeun ku jelema 50 eueuh karena dimuruhan deui ku Allah amin ieu teh senang Pak jadi pejabat cek sararea teh senang jadi ajengan taros jadi kiai cek saha senang ya Allah ajengan gawena getol digenggeureukeun ku jelema teh ajengan di urang aya susu bujana kana dunyana kitu ari mere matara si jangkar teh hete teh kakupingeun ku ajengan lireun ajengan teh aing teh salah ning getol teh gelemreng we dilembur teh ka mana-mana suka teh bener eta teh da ngomong ka jelema teh ajengan di urang ceu ngapa jeung gelemreng kan jiga nu burut kitu ya Allah ngarekan burut ka ajengan kakuping ku ajengan teh ning salah aing teh make sarung apa teh ai sumarek make lepis aing tak make lepis make kaos Batman pakai jaket kulit menang meuli tisu karegang make duduk wilakeun kacamata hideung kudu bae ini sok ate ngomong jelema teh ting hararewas nih ajengan di urang kira hanya mimiti beger minona aya eueuh bagusna ya Allah Rabbi aya anu ngeunah boga pamajikan geulis cek saha boga pamajikan geulis ngeunah teu jongjon usahana ge karek usaha batur ngeplang usaha tarasi duit dia bakal cukup geus ngantok geus melan pamajikan bisa loba nu ngareja teu tenang hatena teh boro-boro can nu goreng patut we komo nu goreng patut teh pamajikan urang ku batur sangeura ceurik teu gareunah ketinggalan Betul ya Allah Rabbi mana tuh nu senang kudu senang mun abdi mah sok kieu ka santri dah maneh lamun rek kawit jangan awe teh nu goreng patut masalahna nu goreng patut mah jangan marobah nu geulis marobah nu geulis dari goreng aya nu geulis gara satu leutik dikawin keur parawan ditirik digigir leutik dipandang ti tukang lenyang ditutup di hareup sieun matanya seperti bintang timur alisnya seperti semut beriring dagunya seperti lebah bergantung hidungnya seperti dasung tunggang bibirnya seperti merah delima pipinya seperti bulan sepasi dengan dada nonyol juga gajah tinju bitisnya seperti jasi sajantung lah ayat tulis palanur we hamil besok 8 bulan deuleu ditilik digigir jadi bentik dipandang tukang jadi tentang ditutup di hareup mulut juga ini nangkep dok rek dipigawe ku salakina harese ditangkarakeun soang ditangkupkeun paur cingengek diraku make samping diurunan suluh make rok yang picuk suku robah tapi cegenjang lamun kawin maneh kawe lu goreng patut marobah jang tili-tili kawin tapi nggak modal goreng patut ya setan ngarah robah ngan agrabiah untuk kau dicuci gue segaus ngan agrabiah mun bojo kiai dan sok gareulis duh aku mah eta bojo ajengan gareulis tinggal ini bener usul ning can aya ajengan pamajikan goreng patut musibah eta gareulis di bojo ajengan padahal ka mana-mana bojo kiai mah tara ka mana-mana ditinggali salira lagi ketiga luk setrin bujurna ngagempo jiga ban buso nah eta mah ka surga na tak kita dayanya urang jadi kudu siap urang nalika diperintah ku Allah ulah mikirkeun perkara nu tanggung jawab ku Gusti Allah teu urang mah coba sareat tadi goblok sama urang mah sareat teh unggul so hasilna mah teu kumaha Gusti hasilna mah mun tukang tani pek tani si bener
lamun tukang dagang pek dagang sing bener, lamun di kantor pek sing di kantor sing jujur, lamun lu buruh sing jujur. Ulah ya keur aya lu bogana mani langkah 1000 pancong 1000 eueuh lu bogana udu deh ayo. Rezekina mah barokah mah rezekina kada titipnya gaya. Jadi Quran kena diamalkeun tanu terakhir Quran mah ditablikeun. Tanablikeun Quran terakhir Quran tablikeun tos diamalkeun ku urang lamun nu mampu diamalkeun nu can mampu tarekahan sing bisa mampu terutama nu teu bersangkutan jeung materi dunya seperti ibadah haji. Ibadah haji walaupun ajaran can kali itu terangkeun eta mah aya berkaitan jeung naon jeung harta ibadah haji mah ibadah badannya ibadah maliyah. Ibadah haji mah ibadah haji ibadah umrah ibadah badannya ibadah maliyah eta mah. Awakna kudu sehat, terus hartanya kudu badan. Aya ajaran can kalu hartos terangkeun haji masukan aya anu geus mampu ini ibadah haji. Ari bab salat mah eta mah teu aya, kudu ditopikeun ku sadayana. Laksanakeun ku sadayana ta ieu. Abdi geuning ngadawahkeun di dieu, berarti ilmu nu didawahkeun ku abdi ka salira, ku abdi geus amalkeun. Diantawis tanda tawis ngapungkeun maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam cekap ku opat sika jingjing tak ieu lebar ieu mauludan teu nganterkeun kana ridho Allah mahnya mauludan ieu teu nganterkeun kana surga Allah sunu tadi teh urang teh terasa mauludan terasa raja mansur urang tadi aya dampakna ka ditu teh aya kudu aya dampak anu positif naon ieu rajaban ieu mauludan kudu ditampi ku Allah subhanahu wa taala eusina ditampi ku Allah aya dampak anu positif ka dituna keur ningkatkeun keimanan jeung ketakwaan anu kuat ka Allah subhanahu wa taala. Tapi kamari tadi bahas tadi yang tadi di pangalian saya pikir ya ibadah teh aya ibadah anu sah jadi lamun ibadah sah otomatis jadi ngan belum tentu diterima ku Allah belum tentu diterima ku Allah dari ibadah sama babahri teh cumpul syarat jeung rukunan ayeuna aya salat cumpul rukun salatna syarat salatna jadi salat tapi belum tentu diterima ku Allah subhanahu wa taala ibadah haji ngapri kan itu simpul ibadah yakinkan jadi ibadah haji nama sah ibadah haji nama tapi belum tentu diterima ku Allah nya kumaha diterima mah tinggal dampak balik ibadah haji diterima lamun memeh ibadah haji na sok rada goe jeung tatangga balik ibadah haji nama jadi alus lamun memeh ibadah hajina kasakina atawa goreng ka pamajikanna balik kitu mah halus lamun memeh ibadah hajina kamelar ka indung jeung ka bapa balik kitu mah jadi halus lamun memeh ibadah hajina jauh jeung ku guru anggan jeung ulama tebih ti kiai balik kitu mah hampir ngepot alim tebih jeung kiai ta eta ibadah haji diterima ku Allah ari kieu mah ibadah haji upama teh mah kalau wujud tatangga balik di itu ke anger oh eta mah haji dul majid kalau bagi ngedul ke masjid nah eta teu diterima ku Allah taya ya punten rubuda nu ayeuna cek bahasa kolot ci atuh buleuna teh sinyang karu mulut teh sinyang karu mulut teh amalkeun hasil daripada maulud teh ulah dikasih kana monyet melak jantung melak teh jantung ditanya ngaran teh buahan itu mah kalah buruk atuh terus kumaha tahun rajaban kumaha tahun muludan kumaha minggu rotinan kumaha bulan sasian mati salintik ka desa atau tingkat kecamatan ari ki alat anger tayesa sebab kira cekap memperingati maulud Nabi surah kasih cukup 4 perkara mana 4 perkara hiji Surah Al-Baqarah Siddiq tanda tawis ngagungkeun maulud Nabi sing saeur ngaoskeun Al-Qur'an. Sing saeur ngaoskeun Al-Qur'an. Ya Allahu Rabbi. Nu tadi ibu Al-Qur'an teh minimal paling minim paling ngedul. Ieu mah pangedul keur macam ngedul ieu. Pangedul-ngedulna jelema 3 bulan sakali khatam Qur'an eta teh pangedul-ngedulna. Ku abi ditaros di mana-mana anu memperingati maulud Nabi ibu ceng sok sabar sekali sekali tamat Quran repot setahun sekali kita sepuh kadang-kadang ya Allah legek bas kawina kurosan Al-Quran legek
mas kawin ku Al-Quran. Kalawan ngage mas kawin ku Al-Quran 30 juz dibayar kontan. Ini peka mas kawin tapi karaeh teh dibaca Quran. Dan teu hade dalin kitu sahabat nabalangan tuan lain ku Al-Quran tapi ku awasan Al-Quran. Lamun bener ieu punten, urang dia dilusus. Lamun ieu mauludan hayang bernilai tinggi di hadapan Allah, bisa ngantarkeun kana surga Allah, sok ieu urang dawangkeun Quran. Nya kalimat teh apal hartina Quran teh kan bae. Da cara sok kuping aya jelema ngumbateur kieu, kenal maca Quran teh apal hartina mah jiga monyet ngagulung kalapa. Jawaban tu abi, lamun temah aya zaman ngomong kitu, kenal maca Quran teh apal hartina mah jiga monyet ngagulung kalapa. Tahu anu ngomong kitu usap banget teh si jakar teh. Naon sama Quran mah wa kula qari'in wa kula samin wa kula hadir. Nu maca, nu uping, nu aya bagi kaban kabeh ganjaran tina Quran. Aya ganjaranna. Lol sin Ali nyebatkeun saur Sayyidina Ali saha jelema anu maca Quran teu boga wudu ditalar. Tapi ieu mah sanes ibu nu katamuan ngacugeureun ngalanggung ke pon subuh. Eta mah ulah. Atapi tos geneug-geneukan can mani eta mah ulah. Nya hiji nu teu meunang teh ibu-ibu nu katamuan diacugeureun ngalangkung ke pon subuh ulah. Nu kaduana di mana-mana ibu bapak tos geneug-geneukan taraja bawang bajurang sak can mani can abus ulah. Ieu mah biasa we urang kieu dar maca Quran ditalar teu gaduh abdas teu gaduh teu apal hartina ge deui nya ditalar nya teu gaduh abdas nya teu apal hartina sausina alif tol alif mana tina saharap 10 ganjaranna tina saharap eta kumaha lamun gaduh abdas macana teu apal hartina mah teu apal ngan gaduh abdas macana di Quranan tina saharap 50 ganjaranna kumaha apal hartina da otomatis lamun jalmi apal ngaos Quran apal hartina ngaos Quran apal hartina di mana diawasa bakal sering macorkeun cisoca taroskeun ka kersana sepuh tan sering ka tanah suci sok kupingkeun Imam Masjidil Haram kan sering nangis tenang sasisian apa sering nangis sasisian mah abdi kapungkur tahun 2018 umroh sasisian angkat kaping hiji wih kaping 22 kamari sasisian kamari kan itu deui dah yang apal lembaran gitu angkat kaping 17 wih kaping 4 Syawal hayang apal lebaran jeung ditu ku aya lebaran di Masjidil Haram Mekah rame juga dia juga di Cimedong teh henteu di teu mah teu rae takbir henteu di urang mah pangwal masjid rae di urang mah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd di urang masjid eta lagang kitu tok masih belah kaler Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar hu akbar walillahil hamd asa eslilin cenah betul bae saeup da do pan disebutna ge hidup tanpa seni kan teh indah kan we gitu da urang teh sareuna mah salat teh patut teu baca teh kada make seni kumaha masih halo imamna di layaran haos ya Allah Rabbi sok lamun kieu imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin da makana moal nu adzan jeung imam teh kudu ngareuna eta teh adzan ge Allahu akbar Allahu akbar adzan ge tarik nu imam naker-naker kan katarik atuh makmum teh suara tariakeun hayang ka masjid eta alus sorana imam tuh coba mun ada lagi Allahu Akbar Allahu Akbar cek jelema teh sudah aing mun sing mah itu asa poin teh sapikeun teh itu baru yang ka masjid itu asa sapikeun ge da kita punten ya abi teh yang nguping kumaha ari di Masjidil Haram kitu etana teu aya ka ditu mah
daya tawaf aktivitas damit eta tawaf salat tah tos salat subuh nembe tos tekan subuh imam masih haro pangkalina teh nu takbir teh sesudes kan eta pimpinan Ramayan teh pimpinan Mekah Madinah teh eta dok ngan beda dampakna kana hate ya Allah kurobi takbirna ai di urang mah takbir teh komo kadang-kadang dijogedan tapi urang mah bari tulaknya Allahu Akbar Allahu Akbar bari ditu mah name kawat sakieu we Allahu Akbar geus mulu dan puluh palingan dina Quran disebutkeun idza dzukirallahu wajilah qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman bener Pak takbir ku jelema nu soleh nu takbirna soleh tapi kana mana bujang-bujang geus takbir dina nalika imam mah geus sudah sering nangis kok terakhir tarawih terakhir ya Allah kunut abi teh cepat rumah ajengan pan kunut teh hampir sajam gitu mah di beda jeung di urang Allahumma hdina liman hadait 3 kali Allah nek urang ditu mah hampir sajam eta ikut nelayan pandangan kahana nganti kopi sok mudah-mudahan ka ditu geura hoyong kata si hoyong kata nasuci terus daftar nah tapi bisa semua can daftar mah mau dipanggil aja daftar mah moal ibu terdamang berembang terangkat ke puskesmas atau rumah sakit ge kena kursi tapi terdaftar bakal dipanggil mah mau dipanggil terdaftar mah nyata mah daftarna sana kudu 25 juta tong kaya depan daftarna kalau daftarna juga jangan aja daftar kalau sujud dan dimana boga duit kan butuh duit ada mau butuh teh dugi kata nasuci bari salamet duit mah ngangakeun abi mah yang musik kan itu Allahumma balik muradi ilal tabati syarifati wal madinatil munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya biasal mustaqisin agisni cari kalau lamun abi ditakdirkeun unggah tahun ka ditu bakal buah di mana duitna cek kali gara teh butuh duit abi mah butuh teh hayang rezeki teh anu tuh ya di mana butuh aya cocok kenaon duit bugra-bugur rezeki loba eta tangga kapilaraan kenaon rezeki tumrata bro enung bapak kapilaraan nyunkeun kalau rezeki anu tuh ya di mana butuh aya kita aya mata takbir da seueur takbiran teh imam masyarakat terserah sepuh genepan lima imam masyarakat kasih genepannya dikalikan genep kali saurang sakitu beres langsung ke sunat Idul Fitri kali kan nyebutkeun ke acara itu sasalaman teu bakal geus 3 bulan saya sasalaman aja tuh itu mah beureuh sasalaman ini tah itu apa yang tah ya baca mata peuteun ka urang yuk urang saya kembalikan deui ieu amalkeun Quran yuk urang teh menima tilu sasi sakali khotam Quran sederhanana pertengahan 2 sasi sakali khotam Quran rada daekan sasasi sakali khotam Quran lamun sasasi sakali khotam Quran Pak urang berarti satahun 12 kali tamat sakuman gayaran ti Allah ageungna Sayyidina Ali nu tadi teu apal hartina teu boga wudu ditara hiji 10 lamun boga wudu tina syarat 50 apal jeung hartina dibacana komo keur salat mah tina syarat 100 ganjaran palingan Rasul nyebatkeun surganya Nabi al khairu kasir wa qalilun fa'il kahadian mah loba nu saeutik teu nu migawe kahadianan atitipkeun ka sadayana lamun urang hoyong barokah lemur lamun urang hoyong barokah tempat sing tepat dari surganya Nabi nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran atarapi zayyinu manasilakum bis sholati wa tilawatil Quran geracangan imah-imah baraneh kudua hiji sing loba dipake salat nomor kedua sing loba dipake ngaji Quran punten salat Pak aya nama sae di bumi Bapak
tong kagak molohok lamun sunat lamun fardu mah di masjid la salata pada baris eta badu sunat mah saya di bumi tinggal hadis 30 tahun dari et lah nu deet saur keterangan kang dinebatkeun salat sunat di bumi lebih unggul daripada salat sunat di masjid. Bedana juga fardu jamaah jeung munfarid. Beda. Punten, mata kali ngabakeun nawiru buyutakum bisolati singloba caanah imamane ku salat. Nu kadua wa tilawatil Quran. Singloba bacaan Quran. Lawan hadis anu sejen aksiru min tilawatil Qurani fi buyutikum. Titip abdi ka sana ieu murudan ayeuna pangosan ayeuna sing nganterkeun urang sana jadi penghuni surga Allah moal kitu lamun teu diamalkeun hasil daripada pengajian ayeuna minimal bedieuna abdi titip yuk urang dawamkeun urang osok aja anu nyeritana ceuk abdi ge tadi moal dibicarakeun ku abdi lamun ku abdi can diamalkeun mah nasab izin ku Allah kabul maktan indallahi anta qulu ma la taf'alun. Nomor kedua surat Al-Baqarah di 6 atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun jalma gelo disebut nanti hiji tah yuk hiji tah sing sareng Al-Qur'an nu kedua surah Al-Baqarah sini tanda tawis ngabungkeun maulud nabi nomor kaduana sing seueur ngoskeun salawat kan aya keteranganana man ahaba syai'an kasura dikru lamun jelema cinta dari perkara apa seueur nyaritakeunana urang baheula jeung Bapak si Ujang jeung indung si Nyai ke zaman bobogohan pan eta bisa ditakeun teh sa da karasa aku sareng keur dikobong teh langsung nyen surat salam pertama di malam sunyi ini ku mayunkan tangan menarikan ujung di atas lembaran kertas rofe ini duh namun sering cekokom komaria sebetulnya aku melayangkan sepucuk surat melayang tanpa sayap berjalan tanpa kaki tiada lain dan tiada bukan sesudah diriku melihat wajahmu yang sebetulnya hatiku merasa tertarik sayang tuh tapi terima awalnya terpandang ditanya kau ke bahasa kira sejuta rasa bahagia yang bergejolak di dadaku kan gitu lamun eta geus dari cinta geus lamun geus apa unggal poe bicara ketegan eta setik si eta setik rasa cinta dina dada cinta dina dada urang cinta ka Rasul tadi guru urang kepada ini bagian man ahabani pan gitu jangan cinta ka kami kana maifil jannah ada cinta urang ka Rasul sing seueur Rasul maka sholawat ka Rasul pilih tadi kesarang tenul ke si ibu tadi sholawat urang abdi ayeuna nya sholawat 2 kali lah mudah-mudahan nu sholawat ayeuna sareng abdi ya Allah mudah-mudahan sadayana sing kenging sapaatul umat dibagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saneskan hajatna di alam dunia mudah-mudahan diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala sareng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asraqal badru alaina fatafat minhul buduru misla husnik mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qari anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
salam alaika sholawatullah alaika. Sing seueur moal salawat. Bade salawat naon? Seueur ka salawat teh. Nu nyebatkeun salawat teh 4.000, nyebatkeun 12.000 salawat teh seueur. Urang mah salawat badriyah mangga, salawat munfarijah mangga, salawat nariyah mangga, bade salawat sipa mangga, salawat jibril mangga, bade salawat umi mangga. Pedah guru abdi sok nyeurkeun teh ngawas salawat umi pun guruna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Eta teh minimal pada salat 10 wihan. Lamun malam Jumat mah minimal 80 wihan. Surga terangan lamun malam Jumat dibaca 80 wihan, 80 tahun dosa orang dihampura ku Allah. Saneskeun teu hajat urang dinyumpunan ku Allah Subhanahu wa taala. Malah mun tiasa selang-selang tina salawat ngaoskeun doa ieu ngara ditakdirkeun urang ngimpin sareng baginda Rasul nya sareng antara salawat ngaoskeun ieu teu upama teh mah Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baladil haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal masy'aril haram bihaqqi kulli ayatin anzaltaha fi syahri Ramadan baligh ruham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyatan wa salama. Babari eta babari biasa teh hah biasa teh eta masih nyebutkeun teh kada beda apal tarana teh apaleun sakali deui Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baladil haram wa rabbar rukni wal maqam wa rabbal masy'aril haram bihaqqi kulli ayatin anzaltaha fi syahri Ramadan baligh ruham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minni tahiyatan wa salama. Eta surga terangan di mana-mana urang ngadoa maca eta di antara shalawat ka Kangjeng Rasul. Insyaallah eta jelema bakal ditakdirkeun ngimpen pepenaksan baginda Rasul. Di mana-mana jelema ngimpen pepenaksan baginda Rasul, da Rasul mah teu bisa diduplikat ku setan, teu Rasul mah setan teu bisa. Kaya urang pepenak kieu roja si kuring mah eta jelema roja kallah, eta jelema bakal kanasibkeun ngagampal ka tanah suci, Makatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, bakal patepang sareng makom Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan eta titik muka dua karaktere sing seueur ngaos shalawat ka Kangjeng Rasul. Tilu tanda tawis kagungkeun Maulud Nabi. Nomor katiluna sing seueur ngaoskeun sejarah Rasul. Dari Rasul mayu tadi teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mata kurang kade murang kalipanya, murang kali teh kada dididik sing apaleun sejarah Rasul. Ning sabiladongkeun pada dunia, mata tadi surga palurah gesa. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana, Arab Quraisy bangsana, ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah, wengi Senin tahun gajah, Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 tanggal ke-20 teraskeun ku ibu-ibu teraskeun ibu capek aing mah terculus sok teraskeun eta sejarah Rasul bakal bisa budak nu sok ngawas bakal nu sok diniah bakal nu tara bisa mah budak putara ngaji. Budak batur mah ngaji, budak kurang kalah murah. Budak batur mah ngaji, budak kurang kalah ngalang layang. Diantep 1000 bahasa menjadi ngeunjeun bapana, awas tak budak ngarangket dunia akhirat tah.
Sok tanya budak putra ngaji jang bisa mana tadi di madrasah mana resep mama nguping lagi mana bisa budak nu kitu mapan mesti ajar pedogong ngomong lagi kamu Raul babari mama nu kitu cisok jang mama teu ngupingkeun da mana teu ngaji ngiru murak wae nu laksana baru teh kieu marab domba maku cukut marab hayam maku huut marab bebek maku tutut marab nini maku kanyut marab kalau ngarang ngaji anak si batungan suatu si ngaji mudah ngarapalan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah perih bu bayangkan kurang mudah kata deh kata lain dalam ayat apa kurang teman dia rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggelkeun 2 sasi kaunggelkeun keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna nabi dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasina saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicanakan agara Sam sok nyandap barang dagangan didinya teh pajeng pisan sambil tuluikeun ku ibu saruy Nabi mah yuswa 2 sasi ramana tos ngantunkeun dina batuangan keneh gubrak ka alam dunya 5 tahun dikantunkeun pupus ku ibuna yuswa 5 tahun tos teu ibu tos teu rama bicana ku eyang nanu asih ka ajeun Nabi Muthalib yuswa 8 tahun geletuk eyang na pupus tidak 8 tahun dirawat ku anak bari kafir sok dicaca anak di negara Quraisy ka negara Sam misah negara bari papa bayangkeun leutik keneh geus peurih mata abdi sok emut kabun guru teh kieu euy lamun mana hayang sukses di masa nu bakal datang hiji sia kudu daek peurih hirup hiji kudu daek peurih nu kadua ulah eureun mikir nu katilu ulah embung capek nu kaopat ulah eureun nyangan ilmu nu kalima ulah eureun babaturan nu kagenep ulah embung disebut jelema bodoh nu terakhirna kade lamun hayang sukses maneh ulah poho salat anu 5 waktu diberjamaahkeun kita saya matak sabudak sing apaleun nya eta sing apaleun hiji taladeun ngaos teh sing seueur ngaos Al-Qur'an nu kadua sing seueur ngaos sholawat nu katilu seueurkeun ngaos secara Rasul nu kaopatna suruh kasih sing seueur ngaluarkeun sedekah jariah namun nu sing seueur ngaluarkeun sedekah jariah ibu tong lebar mikeun harta kana mauludana punten palura eta tetah ayeuna teh opak teh mauludan saya nama ku palura komite dituang ieu sakuan palura bayangkan barokah eta mah sesara ya bima benten barokahna benten opak ieu di rumah ya mah ngiring icik cibung kana maulud ngiring maulud ya mah nya kitu mah halai harta kana mauludan lo Imam Syafi'i batkeun saeuseut ieu ge man jamaah li maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'an lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamah ma'siddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im bisi majah leutik ganjaranana saha jelema nu ngumpulkeun wargi-wargina rek memperingati maulud Nabi tuluy nyayokikeun tuangan-tuangan tuluy migawe amal sae sumping tamu dihormat ditawisan kopi ditawisan susu ditawisan aqua sodorkeun tuang emam bisa tuang mangga eta teh ihsanan tong alif mana tak jelema nu sibuk nyeun ngahareun keur mauludan ba'asahullahu yaumal
kiamah eta jelema wakal hudang kana poe kiamah masih bikin wasuhada wasolihin dikumpulkan dengan orang tilu super di Allah hiji jeung para sodikin nu kadua jeung para suhada nu katilu para sodikin di mana dikumpulkan anak wa yakono fi jannati naim aya dina surga naimna Allah subhanahu wa ta'ala mata ibu nu ngorbankeun harta bapak nu ngorbankeun harta kana mulun ieu mudah-mudahan sing jadi penghuni surga naimna Allah subhanahu wa ta'ala keleh-keleh nu bakal sidik komentar kan gitu surga sidik kumaha man anfaqa dirhaman fi mauludin nabi sallallahu alaihi wasallam kana robiki fil jannah surga sidik sahabat jelema nu nyedahkeun hartana duitna teu gede teuing sadirham we dipake memperingati maulud nabi eta jelema bakal jadi batur kami jaga di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah abdi ngadua mudah-mudahan urang dieu nu ngorbankeun hartana ya Allah sing janten rencang Abu Bakar Siddiq dina surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan pabrik akbar Pak Tiaras atau kasadayana anu parantos Alhamdulillah rabbil alamin aturkeun nuhun wassalatu pamubalik anu parantos masihan wajaran agamana mudah-mudahan manfaat Allah sedayana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.